Ya, akang teh tidak bisa tidur nyenyak. Imutan ratnanya? Sane, puguh hilap, semester bat nyamuk. Ari Sugan teh. Sebenarnya Ratna teh cinta ke akang. Ada ngomong naon maneh bin? Oh, kunaon pastinya Kang Imron ngadukunan si Ratna heuh teu cicing maneh. Ratna ya di mana? Si Maang, si Maung, si Makadarat, si Makacai, si Makucing, jangan. Saat pelet kisilet bisa ngejadikan hati ning Ratna begitu mencintaiku. Ahai. Gaya kieu penampilan aing. Beuh, ieu parfum. Edun pisan sengitna nambah pede aing. Ning Ratna, tunggu. Ning Ratna, keur di korangan. Ini namanya kebetulan yang indah. Aduh. Asa araneh kieu geus saminggu kieu teh. Terkadang inget ka Kang Imron, terkadang oge inget ka Mas Arun. Kunaonnya? Astagfirullah. Iya Neng Ratna, kekasih hati akang, da naon di dieu? Kang Imron, banyak teh saha? Nuju kieu ya Kang. Ari akang teh bari ka mana teh ya? Puguh akang teh milarian Neng. Tak ada waktu selain mengingat Neng. Nu laras ieu teh? Ai Neng Ratna. Ye, akang teh tidak bisa tidur nyenyak. Imutan Ratnanya? Sane, puguh hilap, semester bat nyamuk. Ari Sugan teh. Iya atuh, imutan Neng lah. Ye, mun tuang, akang terami rasa. Pasti eta teh gara-gara yang penak sareng Ratna. Jujur, poe ieu Ratna emut wae ka akang. Neng, duh, kita ngimpi lainnya. Mohon.
Mangkaning Neng, akang teh nazar. Mun Neng nampi cinta akang pada luncat anak kula. Bagi aing mah hirup tehnya geus alhamdulillah bisa kabeli rokok, bisa kabeli kopi oge nya. Sok sanajan waktu ayeuna teh keur ngajonglo. Tekabayang aing bungahna dilamar KDM. Anugerah jeung aing. Bungah pisan aing geus kabayang aing dibungahkeun anak kumaneh. Tapi jeung aing mah anugerah. Tapi jeung KDM sorangan mah musibah berak-berakan. Sabodo teuing lah. Ya Allah, meni bunga pisan. Kang Imron teh ngajak ketemuan penting ayeuna teh. Tapi geus jam sakieu meni acan datang-datang keneh. Ieu mah ka awewe anu nungguan teh. Ya Allah, ngeratna manawi teh moal dongkap ka dieu. Akang, atuh da neng teh kangen ka akang Neng mah menepati janji akang bade ketemuan di dieu. Akang na anu lami, kakak neng nungguan lami di dieu. Nya atas atuh hampura akang. Heulah akang kuratna dihampura. Tapi aya satu hal anu kuratna yang diomongkeun ka akang. Sebenarnya ratna teh cinta ka akang. Ada ngomong naon maneh Bin? Ratna teh cinta ka Kang Imron. Ya teh Ratna sing eling. Ya kunaon ari euis? Cicing sana. Heh, Kang Imron, dikumahakeun isi Ratna. Ari Neng eus kunaon? Hawa, kunaon pastinya Kang Imron ngadukunan si Ratna. Heueuh teu cicing maneh. Hor, jadi mitna. Pokoknya nya Kang Imron jadi urusan jeung eus. Si Ratna ek dibawa balik ku eus. Mana ayo balik. Ayo buru Ratna, buru. Wis, tadi Ratna kudu dibawa ka mana? Geus Ratna, pokoknya maneh kudu ngilu jeung eus. Tong loba ka mana karep lah. Ayo buru. Wis atuh tong sadari memedol. Heuh, ayo buru atuh ngilu jeung eus. Tadi sore aing geus udud. Ayeuna geus udud deui jeung ope deui. Ya Allah, nikmat teh meuni nyaan tinggal bersyukurna jadi hirup teh nya Gusti ditemani jeung kopi wae deui nya. Ya Allah, meunikeun ka nikmat pisan. Nikmat mana yang kau dustakan? Alhamdulillah ya Allah. Kek asa-asa aya anu arek mere duit ieu mah aya rezeki. Jeung kunyahonya ieu rokok tinggal sapotong lain tinggal hiji deui. Nenek, tak geuninganannya teh salah tuh nya. Eta tulung eta mah. Nenek ieu mah. Buru ka dieu buru. Geus enon, geus diuk. Kamu nenek nyerenteng ka sana naon? Nenek jadi ribut. Diuk nenek. Ih, jadi nenek Naon gelis? Enon. Ieu mah. Naon? Euis, rek naon atuh? Euis teh mau orang ka dieu. Ai maneh Ratna, geus maneh mah diuk di dieu cicing. Geura sok ganing. Cicing. Cicing ada mah tong pemiluan atuh matak na oge cicing. Iya, ai nenek mah jadi luan nenek ge. Pada mah panguan geus lah ieu mah. Hampura. Nenek ge rokok teh tinggal sapotong deui geuninganan tadi. Tinggal hiji deui sapotong.
babaturan euis pang ningalikeun eta aya naon aja asa jadi beda kieu nih. Sok-sok orang pelong heula atuh ku neneknya. Heeh, sok. Ih, ai nenek iya babaturan euis lain melong euis. Nya atuh. Heeh, kumaha atuh nenek? Kumaha naon geulis kan dia geus dipelong eta ku nenek teh geus. Naon atuh euis? Dasang eta nempokeun Ratna. Geus maneh mah cicing cek geus cicing diuk di dia cicing. Ih, nya di titah cicing teh. Geus maneh di diuk nang Ratna. Diuk. Nah, cing, orang pariksa sing ecreg ieu budak awewe teh cenah nya. Bismillah. Ratna ya di mana? Nak, sadar maneh? Euis sadar kunaon? Ratna beneran iya, bener sadar iya. Euis. Mang Ratna kunaon? Oke, pokoknya mah aku Uis ceritakan soal panjang lebar oke lah pokoknya nanya. Tapi Uis rek nanya. Nanya naon? Ratna bawa ke Kakang Imron. Naon ari euis teuing ah? Ari ka Mas Arun. Ih, ari euis malah bikin ngaco teuing ah. Tuh nya, cek nenek oge. Cagernya keun lah eta anu ngaheureukeun nanya, teang dukuna orang dagor lah ku nenek nya. Ih, pokoknya mah nuhun pisannya nek, ieu mah ih. Naon geulis? Ih, pokoknya mah Uis mah minta tulung we nya nek pangabereskeun kabehna. Oke, gampang lah dibonusan ku Uis. Heulah kemelah tarima beres. Tapi pangbereskeun we nya nek nya. Heeh, tarima beres lah digeuskeun jeung dukun-dukuna dibolokotokeun tong pikituan. Ih, nuhun nya nek. Pokoknya mah nuhun. Ge nya Uis mah ieu nganterkeun heula ieu budak mah ngawur. Nuhun nya nek, pokoknya pangbereskeun we nya Uis mah. Nya, geulis jung. Ge nek. Rezeki mah nyata tuh cek nenek oge nya aya deui udud kabeuli kopina kabeuli ieu mah rezeki Lah aing ngabarungah. Lah kaleresan Ratna jeung Euis. Buru aturatna, ih maneh mah degera maneh mah diajakan di ubaran lelet, diajakan balik lelet tempo atuh teh geus peuting buru. Atuh buru. Kaleresan Ratna. Kapan tanggal pernikahan? Naon eta naon? Oh, Kang Imron teh selama ieu teh melet Ratna. Maksana kumaha? Alah, tusok basa-basi lah di Kang Imron. Iya, Kang Imron teh pernah nadar lamun kacumponan cenah rek kuncak kana kula. Kitu mah atuh euis meresep pisan Ratna. Kieu nya hitungan atuh. Oh, gitu nya Kang Imron teh. Gitu nya. Baru kali. 1, 2, 3. Dasar buaya kula. Emang dah buaya mah cocoknya di kula, tapi da eta mah keur lele kata. Nah, akhirnya jadi kieu. Sima aing, sima maung, sima kadarat, sima kacai, sima kucing jeung anjing, jeung maung.
ieu teh budak tua eta geus bea. Dek pinjet ka mana dek ayeuna ngan duit teh. Yang teas obong kerkia nya udah gitu teas dikanyot lagi kudu kabelah man ieu diimpeng ka kidul ka kaler ka kulon ka wetan ngan bau nama ieu teh aing teh bakal aya ting kagunturan madu aing teh ieu teh nu kadatangan batu ngan aing ieu rasa geus rada beda ya jika yang bakal nepungan ngaing ya kesusahannya Bau-bau nama asa deket buah-buah itu juga teh. Nono dirasa deh ya ini saha deh ya Asa Siani barok siaga ya ari sugan aing saha di kajauhan ngararewas aing nah saya teh make jeung aya di dieu ieu teh pan aing teh ngumara ka dieu teh nuturkeun salaki kan geus eueuh almarhum. misalnya bari diuk ngomongna teu ngeunaheun bari nangtung malah Heeh aing oge cara angkeul aing oge heueuh nya salarono geus lila teh pangi-pangi kieu 19 tahunnya. Beki dia teh kalau beki kaset juga beki bolon tapi nah cek dadaluhan aing teh lila teh panggih teh aing teh jeung sia teh nya sia mah teu make kacamata meureun tetenyon aing mah da anger bae kieu sia teh geus sabar 10 tahun dia teh aing teh geus lila di dieu teh mumara teh jeung salaki teh 15 tahun aing teh geus lila di dieu teh geus gablek kirik sabaraha siki kirik aing teh anak teh dua wah ya lebih kang bikang dua nana kades sama tasia gerak ke anak aing umur sabaraha mempeng ABG we mempeng geulis 4 bae kitu sarananya ya nak nya kitu carita nama indungna halus anakna bangun nama halus di mana anak sia ayeuna disemputkeun aing momal di beja-beja sababna sia mah pangadatana kos kitu sia mah ka aing teh tiba heula sia ge kitu ka aing teh teu kaweuneulan awewe oge herang we masing rametok oge naon nu dirasa sia beki kolot teh naon anu dirasa da aing mah beki dieu teh beki moral beki kolot coba nya eta dengan pikiranna beki bolon heeh geus we lah nya da ieu mah meureun geus Gusti mangikeun urang kaayaan kos kieu nya ngan aing teh carita ka sia teh kadatangan aing teh ke budak awewe ngaranna teh si Nyai Ratna geulis budak teh ngan pangameu aing teh budak teh kapangi ku aing teh budak teh keur kabung-bulengan cek bahasa urang dieu mah cenah kapelet sigana teh kitu kapelet eta teh bau-bauna teh eta teh ti kulon buah-buah sia nya ai sia kana seuri kelak aing udah lah ya ngarada ngeunah aing ngobrolna share kudut mah heuh atuh nya teh aing teh aya aya awang ngeunah ngobrolna aing bari kudut sok tah kumaha eta caritana ari geus kitu cenah kelak atuh can beres aing teh ya sia teh geus lila panggih aing coba panggieutkeun atuh aing panggieut coba eta terobak di baheula anger we manjana Tumbang otoy, ati teh dipelet